tah orang kudu diajar tina cai saudara ya. Ieu cai terkadang bisa herang jeung terkadang oge bisa kiruh tah ayeuna eta cai keur kiruh ngagambarkeun naon ngagambarkeun jelema teh moal alus wae pamikiranna moal alus wae hatena tergantung naon istilahna tergantung kepribadianna masing-masingnya. Terkadang jelema bisa herang karena ku kalakuanana jeung karena pikiranna jeung karena hatena. Herang eta disebutkeun berarti jelema teh keur tiis hate keur teu loba kapusing teu keloba kumaha-kumaha. Ayeuna jelema bisa kiruh cai bisa kiruh dikarenakeun eta jelema terkadang cek paribasana naon hatena teh keur gundah gulana keur palusing keur kumaha tah jadi urang kudu bisa belajar tina cai tah eta